Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra suka seni Sunda sadaya, patepang dangu deui sareng sim kuring dina pidangan dongeng Sunda. Dina lalakon atanapi dina judul Di Arah Pati, seri anu kasalapan karangan Entang Sumarna anu dilajengkeun ku Teh Siti Nur. Mitra kaum dangu sadayana mitra suka seni anu satia satuhu dina pidangan ieu dongeng hatur nuhun, anu tos komen, anu tos masihan masukan, anu tos masihan like na, anu share na, anu subscribe na, hatur nuhun. Mugia ieu pidangan dongeng nu dicandak di channel Suka Seni Sunda teh tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah mitra suka seni Sunda sadaya di mana wae ayana. Itu mitranya. Mangga mitra suka seni Sunda sadaya supados teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun wae ieu carios dongengnya. Wilujeng ngadangukeun. Poe harita balik nemponeng engkom di kaleng kumang Suem. Kanyeri hate Ahmad asa kasuat-suat deui beuki parna nepi ka gegeringan. Jang, balik ti pasar teh ujang asa ngahuleng wae. Taros Mama Kabul ka Ahmad nu keur siduru bari ngalange. Ahmad teu langsung nemalan, kumanehna dibeuweung diutakeun heula anu jadi kasakit pikir manehna. Naha arek dibudalkeun atawa diteuneun bae dina jero ati. Ahmad ngeuluk saenggeus ngarasa gugon. Karek Ahmad jengkat, Mama jeung Bu Suji ge teu ngabuburu nungguan manehna siap. Ama, Ambu, sateu acan hapunten. Saleresna mah sim kuring teh sanes ti Cirebon, nanging ti lembur paminggir. Pok Ahmad manehna ngarasa heran sabab Mama jeung Bu Suji teu katempo kaget atawa amek. Teras kumaha? Tanya Bu Suji penasaran. Mama sareng amun teu keuheuh? Tanya Ahmad. Harita sim kuring neme mulang ti Surabaya, mantosan pun lanceuk. Tapi barang bade mulih ka lembur aya nu nyegat. Sim kuring tiguling ka walungan binangka nyingcet ti jalma nu rek nyabet ku bedog. Sim kuring curiga batur sim kuring sorangan anu niat nyelakakeun teh. Margi harita manehna nu nuduhkeun jalan kanu nyingkur eta. Nanging minangka ditulungan ku Mama nya sim kuring teh bingung kedah kumaha nerangkeunana. Mama Kabul sareng Bu Suji unggut-unggutan. Ahmad seuri koneng. Manehna kalah bingung ku reaksi Mama sareng Ambu. Teras, basa di pasar teh kumaha? Terus Bu Suji. Anu lamun geus tatanya teh kawas polisi keur ngainterogasi. Sim kuring ninggal papacangan nuju di kaleng ku salakina. Cek Ahmad bari ngeluk deui. Sim kuring sareng anjeunna tos janten papacangan teh ti basa sakola keneh. Tah sasi eta anjang-anjangna sim kuring teh bade nikah. Nanging teu disangki wanci sim kuring mulang harita wanci pisan ajeuna bade ditikah ku batur. Cek Ahmad bari seuri maur. Terus kumaha kohoyong Jang Ahmad ayeuna? Bade mulih wae atanapi kumaha? Taros Mama Kabul. Mun dukating kumaha Mama? Sim kuring teh paur, pemi masih kene aya anu ngarah-ngarah bade nelasan sim kuring. Temal Ahmad. Mama Kabul ungut-ungutan. Cobi, ku Mama urang siar heula. Kaleresan Mama gaduh kenalan di paminggir. Saha name bebene ujang teh jeung budak saha? Taros Mama Kabul. Neng Komariah ama putrana Bapak Haji Japar. Temal Ahmad. Neng Komariah
Binti Haji Japarnya, cek Mama Kabul ungut-unggutan bari ngalinting daun kaung. Pat tidinya mah soal lebur Ahmad jeung Engkom teu dibahas deui. Aya kana saminggu ti harita Ahmad teu meunang indit ka kebon. Warung ge ditungguana ku Bu Suji. Manehna mu ngaplus minangka Bu Suji netepan. Tambah deui sakali-kali Mama Kabul dangdan rada ginding mangkat duka ka mana. Hiji poe Neni datang minangka Ahmad keur manungguankeun warung. Kang Ahmad lami tetepang? Cek Neni bari rada gulak-gilak. Muhun Nen. Ahmad demalan meueusan panonna teu wani nempokan Neni. Akang teu sono kitu kan Neni? Cek Neni bari ngadeukeutkeun beungeutna kana beungeut Ahmad. Ahmad ngejat jajantungna rada ratug. Rarasaan campuh bingung kudu kumaha nembalan Neni. Aeh Neng Neni. Gero Ibu Suji ngalengkah bari nalikeun samping sarung nu dipake. Ti iwal Ibu Suji torojol deui 2-3 urang nu katingali gura-giru hayang buburu nepi. Ahmad ngareret ka Bu Suji bari ngarengha panjang. Ujang, jika atuh gerak kacai bilih ka Bujang Asar. Cek Bu Suji mere jalan pikeun Ahmad bisa ngaleos. Muhun Ambu, tema Ahmad. Mangga kasadayana di kanton heula bade netepan asar. Pokna ka awewe nu karek nepi ka warung. Engal-engal teuing atuh Kang Ahmad, moal ngarencangan ngobrol heula kitu. Cek salah sahiji ti maranehna. Tapi Ahmad teu nemalan, kur ngagupay sameh manehna asup ka imah. Entos sing eling ih kasalaki di bumi. Cek salah sahiji awewe eta bari nyigeng babaturanana nu teu masih keneh ngareretan ka tempat jigna Ahmad. Nyaresepe atuh netep anu kasep da pagumul mah anger we jeung salaki henteu nepi tual-tual atawa ngadek-ngadekeun beungeut mah. Cek manehna bari ngadilakan Neni. Atunya ge urang ge meh teu boga rupa alus dangdan oge dusun tapi boga keneh ari harga diri mah. Temal babaturanana. Mangga atuh diparilihan. Cek Bu Suji api-api teu ngadenge obrolan maranehna. Kitu deui jeung Neni nu katampokeun milihan jagong. Dupi terong eta sabarahan Ibu? Tanya manehna. Kawasa sari we Nyai, tembal Bu Suji. Ti harita Bu Suji beuki yakin yen anu ngaganggu Ahmad teh moal salah deui nyaeta Neni. Katempo pisan Mak, kumaha eta awewe teh ngadeuketan jang Ahmadna? Ka era awewe teh kapan manehna geus boga salaki? Hareos Bu Suji bari rada jejebris. Aduh kateuing mudah hate jelema mah nu ngartos. Temal Mama Kabul bari peureum hayam. Bu Suji milu peureum sanajan masih keneh rada jubras-jebris. Kagiatan Ahmad balik deui ka Wasasari. Idit barang gawe ka kebon jeung Mama Kabul. Sanajan hirup sederhana, manehna ngarasa tentrem. Tapi tekung silila datang hiji perkara ka awak Ahmad. Nu matak guyur salembur hear saja jagat. Nu matak ngarobah deui jalan karihirupan Ahmad. Poe harita, mangsa sariak layung datang sababaraha jelema, awewe jeung lalaki ngagidig ka imah Mama Kabul. Mana jelema nu ngaranna Ahmad teh? Datang ka hareup dewek. Ayeuna keneh. Gorowok salah sahiji lalaki nu katingali ngora keneh hareupeun imah Mama Kabul. Ahmad ngariap ngadenge aya nu ngagerok ngaran manehna. Tapi barang rek bijil ku Mama Kabul dicegat. Keun jang. Ku Mama digeroan. Karak Ujang nyamperkeun cicing lainna mah. Cek Mama Kabul kalem. Sanajan di luar geus ting garorowo. Oh, mangga Mama. Temal Ahmad beungeutna rada pias. Mama Kabul ungeuk. Teras turun ka golodog
Bu Suci ge nuturkeun tukang ngeunana. Kehilap manehna ngusapan leungeng Ahmad sama Meh Bijil. Kela. Ayeuna naon dieu teh Jang? Datang pati ngorowok. Pok Mama Kabul bari ngagandong leungeunna. Punten ama, sim kuring sanesta ngahargaan ka kolot. Tapi lalaki nu dikukut ku mama teh lain jelema baleg. Pok lalaki nu tadi pangheulana patangtang petengteng. Nah, Jang Ahmad teh nanaonan kitu. Dugi ka disebut jelema teu baleg sagala. Taros Mama Kabul api-api teu ngarti. Padahal mah Mama jeung Bu Suji geus nebak ti basa itu keneh yen bakal aya anu ngondrong. Coba ama, si Ahmad wani-wani ngaruda paksana ini pamajikan kuring. Cek eta lalaki bari leungeunna ti peperekat. Lamun seug aya Ahmad hareupeunana pasti geus ditampiling atau dibabu. Astagfirullah. Coba cara dia. Teras orang obrolkeun. Kumaha sareng iraha Ahmad lu mampah kitu teh. Ceuk Mama Kabul katempong ngagebeg. Nah mama teu percanten? Tanya salaki neni. Sanes kitu Jang. Apana nanaon ge kedah jelas heula. Urang teh teu kenging gurung gusuh. Komo ieu salah gede. Ceuk Mama Kabul leuleuy. Salaki neni ngareret ka neni. Nitah manehna pikeun ngajelaskeun kumaha kajadian poe harita. Sim kuring kersa nyarita asal aya Kang Ahmadna. Cek neni ketempo rada sieun. Mangga, kumaha urang geroan heula Ahmadna. Tapi omat ulah dikukumaha. Sacan jelas kumaha perkara nama. Cek Mama Kabul semu molotot ka salaki neni. Nu maturan neni jeung salakina pada nenangkeun salaki neni. Mangga. Cek manehna bari dongkor rada jauh ti tepas. Sae. Amu geroan Jang Ahmad. Pokna ka Ibu Suji. Ahmad nu memang keur ngadengengekeun di lawang, Bijil rada sieun. Jelema nu maturan neni pada molototan bari cing harewos. Lamun lain nempo Mama Kabul mah cigahna Ahmad geus beak digebugan. Neni tungkul jero tapi bari rutret ka Ahmad. Janten kumaha Nyai? Laras Nyai teh diruda paksa ku Jang Ahmad. Tanya Mama Kabul. Neni teu nemalan, kalah sumegruk ceurik. Masih keneh ditaros kitu ama? Kapan tadi tos dijantrekeun? Cek mitoha awewe Neni keheul. Ya tuhnya dah kedah jelas. Cek Mama Kabul. Sok kayaknya dijantrekeun. Iraha jeung di mana Ahmad ngarudu paksa Nyai. Neni ungas ingus memeh nembalan. Aya kana sasasihna ama. Harita Kang Ahmad ngadongkapan ka bumi. Pajar mah bade aya perlu kapun bapa. Tembal Neni sorana rada peura. Ahmad ngagebeg melotot ka Neni bari kerung. Satadina mah rek ngalawan. Ngan ku Bu Suji ditahan bari dikiceupan. Dosa sasih. Nah atuh nembe wawartos kiwari. Sanes ti basa itu keneh. Tanya Mama Kabul. Tadi nama bade jempling. Mung ama picedaeun nama kuring teh ngandung putrana Kang Ahmad. Cek Neni bari ngusapan cipanon. Amek ngadenge deui kecap ti Neni. Salaki Neni tunyuruntul. Leungeunna muru beuheung Ahmad. Tapi ku Mama Kabul dihalangan. Kira. Kapan tadi geus janji moal hampang leungeun. Minangka salaki Neni geus mundur deui. Mama Kabul nanya deui ka Neni. Ku mama ditaros deui sakali deui. Nyai daek sumpah yen eta anakna Ahmad. Kedah kumaha ngabuktoskeunana mama. Nu jelas ieu teh abdi nuju ka kandungan. Sedengkeun pun raka tos 4 sasih teu mulang. Cek Neni leuleuy. Sumpah Neng Neni coba pikiran deui tong nyerengan maneh. Cek Bu Suji neuteup beungeut Neni. Nuhun. Can beres Neni ngomong,
Bu Suji motong. Ya, ibu can poho satik-etik acan basanya yang ngadeketan Ahmad saminggu ka tukang. Neni ketempo gemper. Harita teh bari wartos yen abdi nuju ngandung. Ngabejaan kanu ngaruda paksa nyai, yen nyai geus direunehan. Tapi bari suraseri kawas menang ka bunga. Kela asa teu kaharti ibu mah. Beungeut Neni pias, ngeluk kawas buek menang mabuk, ngadenge Ibu Suji ngomong gitu. Yah, ibu mah moal cut kanu hideung, moal ponteng kanu koneng. Lamun nya nyai jujur, ayeuna keneh tah budak nu ku ibu dibikeun rek di kumaha oge. Sakayang nyai. Tapi nyai, ibu teu ngeunjeum ceuli, teu ngeunjeum mata, nyaksenan sorangan kumaha paripolah nyai. Jeung kumaha Ahmad nyarita. Cing ku nyai jantrakeun sing teh tala. Bisi ibu anu salah ngaduga. Cek Bu Suji. Salesna mah teu dirudah paksa. Abdi sareng ka Ahmad teh kikituan ku sami-sami sono. Cek Neni bari ngabalieur, manehna teu bisa bohong. Sabab harita ngan lain saukur Bu Suji nu nyaksian. Astagfirullah Nen. Sim kuring teu nyangki Neni teh gamitna ka sim kuring. Nah iraha urang teh ngalakukeun jima. Cek Ahmad bari gogodeg jeung nepakan dada. Nah engkang teh hilap. Basa harita engkang ngrawek pandangan Neni. Pajarkeun teh hoyong nyimpen tilam ka sono sareng kacinta ka Neni. Cek Neni neuteuk beungeut Ahmad bangun ku sedih. Tong sok mulak-malikeun fakta Nen. Puguh Neni nu teu daek ngaresotkeun sim kuring lamun teu kersa nyimpen tilam ka sono sareng kacinta teh. Bari jeung ku sim kuring dia teu dicumponan. Ahmad bari gogodeg. Neni pasrah sanajan engkang ka Neni mung saleoseun. Ari engkang tega mah anak nu dikandung ku Neni. Cek Neni bari ceurik. Nah make jeung tega. Ngarah jima jeung anjeun ge henteu. Can pernah malah jeung sasahage. Teh mal Ahmad beuki amek. Ngomong kitu rupane engkom ngadadak ngelebat na pikiran Ahmad. Dangukeun, ama ambu sadayana. Abdi ngangken. Sasisi kapengker kantos ka bumi mitohan Neni. Da saur Neni teh bapa mitohanna aya peryogi ka abdi. Sumuhun eta ge, abdi sareng Neni kantos paduduaan. Tapi demi Allah, henteu dugi ka sapatemon. Cek Ahmad bari susumpahan. Terus, saha anu ngareunhan pamajikan? Aing lamun lain maneh. Cek salaki Neni geus teu tarejel rek ngababuk Ahmad. Ngan ditahan ku Mama Kabul jeung bapana. Nah, kedah abdi, memangna pameget di lemur ieu mung abdi unggul kitu Kang? Tok Ahmad. Bieu maneh ngaku sorangan, kungsi paduduaan jeung pamajikan aing. Aing ge lalaki, nempo awewe ngasong-ngasong mah abong lamun teu dihakan. Cek salaki Neni bari pepeta. Tong di sakompet daunkeun Kang. Kuring mah masih mikiran kawirang, masih keneh boga kasieun. Cek Ahmad teh eleh geleng. Nah aya bukti jeung saksina? Tanya salaki Neni bari ngabadega. Kaleresan aya jang, ibu ngahajang ngantosan heula aya nu naros, nembe engke dipedalkeun. Temal Bu Suji, sakabeh jelema di dinya ka asup Ahmad ngaraliuk heran ka Ibu Suji ti iwal Mama Kabul nung emang geus apaleun. Sabulan ka tukang aya nu ngawanohan Neng Neni ngajak Aka Ahmad ka imahna. Pajar teh digerowan ku mitohan Neng Neni. Lain saurang dua urang nu bisa jadi saksi poe harita. Cek Bu Suji. Ahmad ngagebeg deui wae. Kadenge Bu Suji nyahungeun kajadian harita. Ibu, mama rejeng sakur nusok belanja ka ibu apal pisan. Ti harita jang Ahmad mun keur kabon atau ka masjid eta ge jeung mama. Bu Suji neutup jero ka beungeut Neni nu keur ngeluk. Kitu oge sakur jalma nu nyaksian harita. Katingali beungeut Neni geuneuk teu wani nemalan deui. Nah bener kitu Nen. Temalan Kang. Nah kadon ngeluk. Cek salaki Neni bari nulak cangkeng, tapi Neni teu kecet-kecet. Keur kitu tuturubun hiji lalaki ngorok ka eta patempatan. Jelemana bedegul, awakna jangkung gede, beungeut mah jajar pasar, teu goreng teu kasep. Neni ngagebeg nempo eta lalaki.
Teh, simkuring tos kukurilingan milarita neni teh. Iya simkuring nyanak boga nu dipikahoyong ku eta teh ya. Cek eta lalaki bari mamawa bogo sagede leungeun nu ditiir ku hinis. Umurna saluhureun Ahmad tapi masih keneh ketempo boboloneun. Angke deui di imah Jang. Ayeuna mah kolot keur ngobrol tong di pipilueun. Cek mitohan neni. Kapanan Ujang ke tos balik. Buktina Ujang bisa kikituan sareng teh neni. Cek eta lalaki bari nyeleukeut kawas budak manggih ka era. Jelema di dinya arolohok. Iwal ti neni nu beungeutna asak. Ngomong naon maneh? Tong saeunahna. Dititah saha maneh ngawaduh? Sentak neni ka lalaki eta. Henteu, Ujang mah teu ngawadul. Saur Pak Ustad oge bohong mah dosa teh neni. Cek manehna bari ngagugupai leungeun. Teh neni hilap kitu. Harita dina rungkun teras di bumi amang basa teu araya di bumi. Pan abdi jelapkeun ieu ka eta teh neni. Cek manehna bari ngaenter-enter palangkakan. Ahmad meungpeung carang. Asa mangerahkeun barada. Na jero hatena manehna ngusapan dada. Untung harita teu kagoda ku neni. Salaki neni panonna buncelik. Teu loba omong. Leungeun neni didudut dibawa balik teu basa teu carita deui. Awak neni nepi ka ti jongjolong, tapi ku salakina digusur teu ampun-ampun. Oh, Kang, tong kitu atuh karunya ka neng neni atuh. Cek lalaki tadi bari ngorok ka neni. Kari mitohan neni anu di dinya keneh. Teu kudu dibejakeun deui beungeutna asak bakating ku era. Hamputan ki. Aduh, asa janten ngaririweuh ka nu reureuh ieu teh. Pok mitoh lalaki neni beungeutna meuni asak. Tapi manehna inget keneh kudu pamit. Keun wae. Kaban di dinya ge teu apa. Cek Mama Kabul. Tapi perkara ieu teu bisa dipikeun kitu wae. Wayahna isukan urang rembukeun di imah kepala dusun. Meh jentre sajentre-jentrena meh caang ka sadarea. Mangga simkuring pamit heula upami kitu mah. Assalamualaikum. Cek mitohan neni bari gura-giru balik geus teu puguh rarasaan. Waalaikumsalam. Tembal Mama Suji. Mama Kabul ngareret ka Ahmad nu keur ngahuleng pluk ku Mama Kabul di tempat pundukna. Waalaikumsalam. Cek Ahmad bari ngagurubug. Kunaon Jang kalang ngahuleng? Tanya Mama Kabul bari nyerengeh. Nya kaget meureun atuh ama. Cek Bu Suji milu seuri nu ditembal ku Ahmad seuri koneng. Antukna sanggeus dirembugeun kanyahoan. Yen neni teh emang sapatemon jeung si Ujang. Malah mah nu ngakukung sinempo ge aya sababaraha urang. Kitu deui anu ngaku nyaksian yang Ahmad mah jelema jujur. Ahmad bebas tina tuduhan jinah jeung neni. Tapi nu ngaranna ge bibir jelema. Aya wae anu nyangka Ahmad pasti geus ngasaan awak neni. Persis kawas omongan salaki neni harita. Deuh. Kieu dipuna jadi lalaki teh. Jadi duda teu katempo, bujang keneh teu katenjo. Pok Ahmad nu keur nyarane bari ngalange ditepas. Keun Wejang, da Allah mah maha muninga. Cek Mama Kabul bari nepak punduk Ahmad. Ama nembe mulih? Tanya Ahmad. Geus sababaraha poe Mama Kabul ini teuing ka mana. Ahmad ge teu wani nanya, sieun dipajarkeun usil. Muhun Jang. Tembal Mama Kabul. Jang, Mama aya ibrolkeuneun perkawis neng Komariah. Cek Mama Kabul. Deg, jantung Ahmad ujug-ujug ratug. Manehna penasaran, tapi aya rarasaan lian nu teu puguh kumaha ngajelaskeunana. Mitra kaum dangu sadaya sakitu wae heula lalampahan Ahmad dina
lalakon dina dongeng di arah pati kin insyaallah urang lajengkeun deui dina seri anu ke-10 enjingnya. Tanapi sababaraha dinten kapayun kumargi sambil ngantosan naskahna mitra. Ya teh kadang-kadang nya panginten ku kasibukan boh simkuring boh penulis oge sami aya dina kasibukan janten hapunten pisan kasadayana anu ngantosan kalajengan ieu carios. Mitra sakitu wae panginten anu kapihatur dina seri anu ka-8 ieu. Hapunten samudaya kelepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.